Jukut nges menang iya nya mending nyamper si om si taing belut dong nanti rasa ya mun dahar jeung belut mah iya capek-capek ieu mah bersedia nges aya iya nges belut mah Tre piraku ya daknya ya si RT mencikuari molor kene RT geblog mencikuari molor kene sepatut dicontoh ya tam hei Tre hudang mencikuari molor bae hei berang ayeuna gitu baik isukan aku gorowokan teh saya mah nyawa aing tadi geres ngeunah-ngeunah aing ngimpi babagi sembako masyarakat hadeku bahagiana teh masyarakat aing jol gorowok bae atuh mungkur lo baru teu kebagian lajuna aduh dihabak teuing he mencikuari molor bae RT teh ya mending ngusep belut cik aing mah ayo ngusep ke mana bek atuh ngusep ka sawah lah masa ka paciringan tapi aing bingung ieu Tre ngusep ka mana boy nu loba ieu belutna ada yang ngusep belut mah anu gula dia belut nama bunuh haji aspal baik gula dia tak belutna iya pugu udah magal kan haji aspal aing tuan kan haji aspal nah sorangan babawana golok bajeng pacul guys beh berangan amat dia kita tunggu anak ini kecil di samping tungguan ulah mabur ayo berangkat orang loba ya rambuh kieu ya kasawak itunya bising aya barudak balang or budak barerong ngeboronganan galangan bae sok aduh mending ka sawah lah nyopot golok heula nih jeung pacul ya tara rambuh kieu pare bagus iya kemarana deh ngusep dari lewat begal itu nya ulah kanu haji aspal eta mendek kami di usepan dirinya mah itu lewat itu mual endah eta mual kebagian kabeh kan haji aspal mah lah ada takut kebadugan gitu ya tanya nah baik ini belum gedeng haji aspal kan pokoknya mah sakade bae lain sih neng mah moal majas mah kuari meureun mah nama nyaho hes keneh kuari nyaho per nah nih galak aja aspal mah Tre geus dia bae ngusep aing mah teh wani ka aspal aing kuborangan-borangan teh mau golok we dia mah geus aing dukung mau upana bae ya upana ya aing dia upana dia hayangna doang secayut tah bener bae cik aing ge ieu anu sok ngabolonganan galangan aing bae mah jelema barerong tah hei bek kemana dia jeung bete aing mau mursi beuteung nyir beuteung aing mah ieu anu modal nya jeung bae si geblag dia anggus mah ya hari itu ya geran aing bae sorangan bae ge mah dia kan ini dah menang ya mah bebe jaka si gebek aing sorangan bae kak aing terjadi aing lajuna aing akan sorangan bae teh mah aduh aing
Terus dia kan dah kuliah haji aspal RT dia. Dulu saya tampal dia aku ya kan dia kuliah haji aspal dia. Dia mau golok mah pacu lagi. Baik, tadi kan hitungan baik, lepas deh baik dia. Wah baik, atau aing nek menang belut gede ge, wah nyekel aneng, nyekel hulun, nyekel buntut, naik laju naik, kemana bawa ikon siaran ge. Nah si Bek, dulu dia saking jengkel nang paling galangan kuat di bongkar kuai. Nah si Bek, Pak Haji, galak gimana mau benang ku jampe aing geus gimana. Aduh ribuan. Kak Haji, pan, ayo dia nan sekolah gitu. Kan kono mah minggu libur. Waduh. Kan aya sekolah teh sekolah. Alunjak bae teh eta. Dia galangan aing kali dibongkaran dia. Tanya kitu aing haji aspal nu bogana. Dia alunjak dia galangan aing kat ajur. Alunjak dia. Alunjak dia. Alunjak dia. Ampura Haji, ampura. Hai dia nak mabur ke mana dia? Lunjak si gebet. Ayah haji aspal tuh beja kai main bola sorangan bae. Aduh nya. Kumaha eta nasib si RT, sieun di pantai ku perah pacul mah ku haji aspal. Asyak nu nantre. Di kumaha asyak ku haji aspal. Dia gahil doang. Kalau yang seri kena aing. Bebeja dia kain mun aya haji aspal. Cek aing ge dia ulah warakeun dia ngeusepan sawah haji aspal. Karasa ku dia. Dia lain meminta hampura kain kalau sesering ngidan bae. Dia aing bam jadi korban main lagi. Aduh, aing dicabok mah ku PRT. Galak-galak teh si RT nya. Action. Jukutnya semenang aing ieu mending nyamper si RT kitu aing masuk belutnya. Doang nami rasa ya capek-capek ya yang makan nang dahar jeung belut. Action. Jukutnya semenang aing ieu mending nyamper si RT kitu aing ieu masuk belutnya. Doang nami rasa ya dahar jeung belut na ieu. Atulah sorry burung aja gelut belut sun gelut. Dar, nyadar aing nyaman gelut tinggal terus wa.